Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumadar ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina ngatana sim kuring baris naraskeun jejer cerita Sunda. Aji Batara Surya dina bagian anu ka-48. Dar kasadena Maranco. Mangsalam harita beki berang bae. Hujan mah hujan harita acan raat terus we eta hujan teh turun malahan mah eta hujan teh beki ngagedean bae jeung di sura angin aya harita sing hariuk eta sura angin teh hujan bari jeung dibarengan ku dordar gelap bari jeung dibarengan ku seahna angin. Siwira, si Atar jeung encum harita balik, lompatan cocorelatan. Sok sanajan Siwira jeung encum hujanan tapi bajuna teu baseuh, terkecuali si Atar mah harita baseuh menikeun kacipruk, bajuna komo buukna mah menikeun kalempes beh kahujanan. Gancangna carita para kaum dangu Siwira geus tepi we. Encum jeung si Atar oge geus tepi ka imahna Bah Juron. Si Atar harita neangan anduk manehna nama. Saterusna dianduk asup we ka jero kamar, disalin ku baju anu garing ku baju anu bersih. Satepina Siwira jeung encum ka jero imahna Bah Juron. Bah Juron harita keur ngadaweung we manehna nama. Bah Ambu Juron oge sarua Ambu Sani sarua de geraraya memang ditepas. Dina poe harita memang jalma-jalma teh teu kamarama teu ka mana-mana caricing we di imahna masing-masing lantaran hujan teu raat-raat bae. Siwira harita muka obrolan muka ceritaan. Punten teh Bah aya picarosieun. Aya picarioseun ngeunaan encum anu saresna. Bade dicaroskeun we sabalakana supaya ngartos kasadayana. Nyi Anis oge terangeun, Abah Ambu Sani oge panginten terangeun si Atar oge. Supados uningeun kitu. Geudaan naon itu jang. Sareurewas teuing ya Abah ye. Sanes naon-naon mah Bah, sanes naon-naon. Itu aya rahasia tapi ayeuna apanan bade dicarioskeun Wira oge ku encum oge engke tangtus bakal dibalakakeun saujratna moal disimutan bakal dipedar we sadayana. Jika nama serius ieu mah ieu jangnya. Ya danes pisan serius. Tar, buru tuh ka dieu Tar. Supados kasaksian oge ku Atar ieu. Sagedap itu. Jadi salin heula ieu baseuh baju tadi. Saterusna mah harita Siwira si Atar Nyi Anis Bah Juron Ambu Sani pokona mah sararea we harita ngarumpul di tepas. Sabari ngumpul teh harita caneuteun opieun mah harita araya. Malahan mah cai panas oge aya. Anu ngopi mah ngopi, harita Bah Juron mah da resep cikopi. Harita menikeun kasusuruputan kana cikopi. Saterusna mah para kaum dangu barabat bae ku Siwira teh diceritakeun ngeunaan encum anu sabenerna. Malahan mah encum oge nguatan. Teu saprakna encum teh asup ka leuweung gonggong si manggonggong teh papanggih jeung Nini Astina. Manehanana aya perubahan dina wujudna. Dina pakulitanana anu asalna mah teu kitu. Asalna mah sawa mateng ayeuna mah geus jadi jalma nu koneng umyang kulitna teh. Malahan mah dina umurna oge jadi ngorak deui. Hal ieu teh memang pianeheun pikeun serea anu ngedengikeun.
Malahan mah harita bajuron ambu sani oge ngarenja gatuh. Malahan mah Nyi Anis si Atar oge kaget ku caritaan si Wira ku caritaan encum. Rehna encum teh nyatana indungna si Wira nyatana bicucum teh umurna 38 tahun tapi katampona 20 tahun. Waduh. Geninganan encum teh nya bicucum teh ya indungna Jang Wira. Susah dipercaya imah Nyai. Nyai tete lah geninganan geus kolot tapi ngorak deui. Milik anu hade bisa papanggejeng Nini Astina. Mohon Abah paminingalikeun wujud abdi nu ayeuna mah memang saha atuh nu nyangki abdi teh parantos umur 38 tahun oge parantos ngagaduhan putra nyatana si Wira. Ayeuna mah wujud teh robih janten umur 20 tahunan mirip sareng Nyi Anis. Eta mah bade percanten mah panginten ka Abah ambu sadayana di dieu mangga henteu we wios. Dapun anak menyatana Wira parantos percanten yen abdi teh nyatana bicucum teh. Percanten Abah ge nya. Si ambu di dieu ge percanten, ambu sani kumaha percanten? Upami ningali kana dedeg pangandegna percanten dina sorot socau ge percanten ngan hampurana be ieu mah ye nya cum ambu teh teu bisa ngabagjakeun ambu teh hare-hare be teu naon ambu da memang teu uninga teu naon atuh nya teu naon we kasadayana ge da dimaklum atuh. Ayeuna mah panginten urang syukuran bae rehna urang teh parantos ngumpul ngariung. Ngan panginten pamitos syukuran urang teh kedah sasadiaan lantaran jalma jahat teh masih kene aya, masih kene ngulampreng tangtu engke peuting isukan jaga ninggih teh oge bakal ngalakukeun tindakan-tindakan anu bakal ngarugikeun ka marga masyarakat. Hal ieu teh kudu buru-buru ku urang dihalangan. Bener Abah satuju. Keun we lah dina poe ayeuna mah urang syukuran be ka Allah Ta'ala. Syukuran nama urang maca Al-Qur'an bae nya. Beung hujan da urang teh aktivitas di luar mamual, ayeuna mah urang di jero we urang maca Qur'an. Ya saterusna mah harita bacuran mingpin maca Qur'an. Dibaca ternyata surah Yasin. Saterusna mah surah-surah anu sajena eta mah masing-masing be sakamampuanana. Si Atar harita hanjelu anu ka cida gedena lantaran encum teh geningan indungna si Wira nu ka telah bicucum teh. Tapi hatena si Atar mah da banget bogoh atuh ka encum teh. Bogoh pisan dibandingkeun ka Nyi Anis, bogoh keneh ka encum lantaran kagelisanana encum teh ngalewihan kagelisan si Nyi Anis. Aduh. Komba ieu mah ye. Encum teh geuninganan indungna si Wira tapi da kuring teu pogo ya kudu kumaha euy. Aduh teu bisa dipapalerkeun ieu mah ye. Si Atar ngagerantos dina jero hatena batur mamaca Quran manehna nama kalakeun kekalecok dina jero hatena. Encum si Dampal Astina nyahueun harita kena kreteg hatena si Atar. Tapi diantepkeun bae we lantaran encum oge keur maca Al-Qur'an. Kasugri para wargi ceg urang tunda heula. Bajuron sabaraha kanca anu keur syukuran harita ka Allah Ta'ala lantaran geus kumpul ngariung deui. Kiwari urang kocapkeun ka si Gundul sabaraha kanca. Si Gundul harita anu mangkuk di guha ucing teh bebarengan ku Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil lantaran harita hujan. Tiluan teh aya di jero guha be terkecuali si Batok jeung si Baron mah di luareun guha ulah asup ka jero guha. Si Batok jeung si Baron asa dianak terikeun, asa dianak terekeun hari kitu mah. Manehana teh diantepkeun bae ku si Gundul Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil. Cicing di guha bari jeung kacipratan ku caya hujan karasana tiris pikeun si Batok jeung si Baron mah. Pokareta si Baron mimitian cumarita ka si Batok.
Kang, kumaha lamun urang indit teh Kang lah. Udah banyak hoan urang teh indit pasti nanti. Urang cicing di dia mah aduh, siapa gunana ieu? Buat orang ngeunah-ngeunah di jero peluk-pelukan, tatangkepan jeung si pantil si gunul teh kurang ajar teh eta. Ari ayeuna urang kudu cicing di luar ieu bari tiris jadi aduh kudu kumaha itu Kang tuh. Urang kabur buru lah. Urang kabur bae tuh. Heula atuh babaron. Mun teh ama kabur. Mun panggih ku kumaha. Urang mau sesalamat atuh, mau selamat. Bakal dipapaean atuh ku si Gudul, ku si Pantil yang si Kukuntil. Ya, alusna mah ulah panggih atuh. Mun tia mah aya buru-buru urang teh lompat. Mun tia mah papanggih di jalan, di lembur di mana-mana lagi kudu buru-buru lompat urang ulah nepikeun ka pamprok jonghok atuh. Bisa gitu ge. Nyat ayu itu. Orang kabur be tuh itu. Ya sanggeusna si Batok jeung si Baron babadamian mah. Geus sepakat geus paheut yen si Baron jeung si Batok rek ninggalkeun padebukan si Kuntul. Sanggeusna sapruk mah harita cerilat dueuna harita ninggalkeun padebukan si Gundul lulumpatan bari jeung huhujanan. Si Batok jeung si Baron bingung oge kana tempat anu dituju pademukan Jaya Dirga. Memang masih keneh muka, masih keneh bisa dicicingan, tapi da ari Jaya Dirgana eueuh mah pan jadi ngelongkewang hate. Kaluman asasana teh jeung di asa sarieun we cicing duaan teh eueuh anu jadi guru mah. Tapi dina waktu harita memang eueuh di tempat cicing, terkecuali guha codot teh anu sok dicicingan ku Jaya Dirga. Cerilat. Si Baron jeung si Batok teh cerilatan harita. Ngecungcug harita ka guha codot. Di embung-embung oge harita mah memang kudu datang kadinya ka guha codot milikna Jaya Dirga. Kancangna carita para kaum dangu dina wanci. Dina wanci sareupna harita si Baron jeung si Batok teh nepi we ka guha codot. Tapi we harita ka guha codot, asup we harita ka jero guha. Menikeun kasimpe di jero guha tidak eueuh guruna. Si Batok manggil-manggil ka Jaya Dirga susuganan cenah Jaya Dirga teh hirup deui, tapi tetela eueuh anu nemalan. Are beas mah aya, beas mah da memang mineng maling marampung nu kitu mah. Beas aya. Deungeunna anu eueuh mah, tapi deungeunna di leuweung mah da loba atuh pan aya hayam leuweung, aya mencek jeung sajaba-sajabana. Urang pernah di dieu mah euy. Tiris-tiris teuing. Inilah saheulaan mah peuting ayeuna cicing heula di dieu isukan orang liar. Urang neangan luang jeung pengalaman. Buat teuing urang teu panggih jeung jalma anu luhung ku elmuna teu apal ban urang ku guru we nya Batoknya. Setujulah kuku lagi ari kitu mah. Ya saterusna mah si Batok jeung si Baron teh cicing heula we di guha codot. Si Batok ngaliwet jeung si Baron harita mirun seuneu bare jeung sedeang. Sedangkan hujan dina waktu harita geus nyaatan eta hujan teh beuki ngaleutikan nya antukna mah eta hujan teh raat we. Mangsa alam kira wanci mah harita isya hujan geus raat. Si Baron harita boga tugas neangan mencek cenah atawa neangan hayam leuweung pikeun deungeunna.
Keluar si Baron teh curelat kancang pisan, telila oge harita geus balik deui. Meureun kabeneran we pas kaluar ti guha, harita aya hayam anu ngaliwat. Nyatana hayam leuweung teh ya. Ditewak langsung we harita kececet teh pencit, langsung bae didudutan buluna teh dibeuleum menikeun ka meleding seungit bauna teh kaitu ka dieu. Peuting harita masih batok jeung si Baron cicing we di guha codot. Sare harita dak geus wareg teh barang dahar menikeun ka kerek nyegrek. Patembalan si Baron jeung si batok dina hal kerekna. Kancangna carita para kaum dangu kocapkeun dina mangsa alam isukna be isuk-isuk. Harita manuk menikeun kararecet dina tatangkalan. Baru ngeuh jiga-jigana teh bisa arulin jeung pada baturna. Cahaya panon poe dina waktu harita menikeun ka nyebrot. Nyangan buana panca tengah anu endah. Karasa eta cahaya teh menikeun ka haneutkeun badan. Si Baron jeung si batok moyan harita dia hareupeun guha codot. Jujukutan dina waktu harita nu kasurat ku cahaya panon poe menikeun ngarebul. Eta dina juku teh sing garendang. Lantaran aya cai ibun anu kasorot ku cahaya panon poe menikeun ka baborelakan lir ibarat mutiara bae. Si Baron jeung si batok sangeusna moyan mah manehna asup di ka jero guha calebek harita dahar. Sesa peuting teh liwat aya keneh langsung pedang dahar menikeun ka cacamuilan. Sangeusna dahar mah harita duanana langsung keluar ti guha codot sing corelan sing kolepat anu diburu teh nyatana pilemburan anu deukeut ti dinya nyatana ti guha codot. Kasugri para wargi dina mangsa alam anu sarua harita. Di padumukanana si Gundul nyatana di Gunung Ucing teh. Si Gundul jeung nyipantil keluar ti guha. Kasampak di luar guha teh eueuh sasaha. Boga we si Gundul nyipantil jeung nyikuntil ambekeun ke si batok jeung si Baron. Tangtuna bae eta dua jalma teh kabur ninggalkeun si Gundul nyipantil jeung nyikuntil. Si Gundul menikeun ka kekerot ngancing. Nyipantil jeung nyikuntil mah biasa-biasa bae. Hal ieu teh pikeun manehanana mah teu nanaon. Tenang we atuh Kang, teu kudu ambak kitu. Masih kene aya pantil. Masalah masak mah dahareun mah tenang we da aya. Leres pisan Kang, kalem we atuh Kang. Da mesti kene aya abdi duaan. Akang hoyong tuang sareng naon Kang, sok we eta mah sangemkeun Kang. Mudah-mudahan we atuh abdi duaan teh tiasa ngajemu akang. Di agang mah daun bae lah. Abdi berekna ku nyai. Ge lamun geus sarap urang ninggalkeun ieu guha. Urang ngajorag ka pilemburan sugan bae atuh aya jago anu bisa ditalukeun. Urang namahan balad nyai. Lamun urang geus namahan balad urang geus loba tangtu ngagempur tempat-tempat anu penting teh babari atuh. Urang neangan paguruan-paguruan silat anu elmuna rada luhur ke urang talukeun ku urang. Satuju pisan Kang. Hayu teh nama urang tuang heula. Da parantos sayogi teh digawe tuang mah. Hayu tuh. Si Gundul jeung pantil jeung nyikuntil harita araseup di ka guha calebek harita dahar menikeun ka cacamuilan. Sangeus rengse dahar mah tiluanana harita sing curela sing kolepat ninggalkeun Gunung Ucing. Manehanana rek nalukeun jawara-jawara anu aya di pilemburan.
Tilu jirim harita jojodilatan kokolepatan dina sela-sela tetangkalan di pileuweungan. Katemponan teh ngolepat saeutik les curilat. Kitu jeung kitu wae menikeun kagancang pisan lulumpatanana teh. Mangsa alam harita Wanan poe baki luhur bae. Untung nama si Gundul sapara kanca jeung nyipantil tetempi weh ka hiji lembur. Eta lembur teh para kaum dangu anu katelah lembur Ciasem. Di eta lembur cek batur mah cek beja aya hiji paguron anu dipepuhuan ku jawara kahot, ku jawara anu elmuna pinunjul. Numata kareta si Gundul nyipanta jeung nyikuntil asup ka lembur Ciasem. Saasupna ka eta lembur jalma-jalma harita sing radengeuh nyatana rakyat lembur Ciasem teh berebot harita lompatan sieun harita ku si Gundul nyipanta jeung nyikuntil. Si Gundul lempang na teh diapit ku dua wanojo anu sakitu geulisna. Gobe jalma-jalma teh sing polohok aya anu sing polohok caricing dina bang barung imahna aya oge sing berebot lompatan bebeja jiga-jigana teh ka pingpinan paguron anu aya di lembur Ciasem. Dilwanana laleumpang harita ka jero eta lembur beuki lila beuki rame bae beuki pepek we imah-imah di eta lembur. Nyantuk nama harita srog we si Gundul nyipanta jeung nyikuntil teh ka hiji wawangunan, eta wawangunan teh gede. Hiji imah anu gede weweg jeung hade eta imah teh. Di gigirana eta imah aya wangunan deui. Eta wangunana 2 tingkat. Pikeun dipake cicing ku murid-muridna di eta paguron. Tangtuna bae murid-muridna teh laloba, buktina bae kadatangan ku si Gundul. Ku nyipanti jeung nyikuntil harita di tempat cicingna murid-muridna harita singgara jeleng harita laluncatan menikeun kebangun anu hararampang. Dina kecepatan gerakan anu dilakukan ku eta murid-murid paguron anu aya di lembur Ciasem teh 20 urang jalma harita geus ningker ka si Gundul ka nyipantil jeung nyikuntil. Cakakak harita si Gundul seuri nyagak-gak seuri lantaran manehanana sugema hate aya jalma nu wani bakal narajang ka dirina. Wedan euy. Hade ieu mah euy, hade ieu. Maraneh kabeh dek ngahurup ka dewek sok sanajan 100 urang moal sanggup deuleu. Sok komo tiluan ieu. Ku dewek we sia mata karek 20 urang mah atuh ku dewek we ku itek hideung ieu. Dibabuk ku itek hideung ieu sia pae. Aya saurang harita nu ngomando, "Serang euy, serang! Tong diantepkeun ieu ieu. Ieu jalma jahat ieu. Ayo serang! Itu cenah. Aya nu mere ngomando, aya nu ngomando sangka narajang ka si Gundul ka nyipantil jeung nyikuntil. Julung cerat harita. Aya nu langsung ngalayang ngolepat harita. Bedogna langsung dipesat bareng ngalayang. Ngamaksud harita dek narok eta bedog teh kana sirah si Gundul anu botak anu pulenang eueuh buukan. Tapi edas acan oge eta bedog teh nepi kana sirah si Gundul. Nyipantil harita ngalakukeun gerakan anu kacida gancangna nyaho-nyaho harita dampaleungeunna pisan harita kana dada eta jalma. Sauk hiuk cepet. Kalayang.
Eta jalma teh langsung ngalayang, koleang kidebut. Harita mebut kana tanah. Bodogna harita ngacleng teuing ka mana. Nampo hiji baladna harita langsung ngacoprak ngagoler. Anu sejena harita menekan ka ngacengok lantaran kecepatan gerakanana ieu pantil memang hebat. Teu katuturkeun harita ku ponon-ponon murid-murid di Lemur Ciasem. Ngan heuleuh waktosna parantos para kaum dangu ulu cingkantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.